Nah, halo guys, wilujeng wayah gini. Encan-can acan ge geus gudang gidig. Heuh nya kieu we ripoe sorangan mah hayang video ge. Nunda heula kamera, ngatur sagala rupa ningnya, hayang ngepas sagala kabawa. Balik deui. Kitu we pokona mah guys. Jadi poe ayeuna keur aya dina pagawean motongan sapu guys, sapu injuk. Bisi kana nu can apal proses pemotongan sapu injuk teh kieu guys. Di pabrik dieu mah. Oge ieu sapuna nya ieu mah nu produksi pabrik dieu guys. Bisi hayang ningalinya kela wang tingalikeun geura. Wang ngagidig heula. Tuh, tingali guys, sapu injuk produksi dia mah meni lucir gemoy. Pokona mah lucu we koplok. Moal balai mana PRT ieu. PRT can aya ka dieu mau kopi biasa nama PRT teh ka dieu teh. Maturan. Bari jeung ngobrol teh sok ngaler ngidul we jeung PRT mah. Tapi darek ngaler ngidul ngetan ngulon ge resep jeung PRT mah ngobrol teh. Resepna kunaon nya eta teh sok mau kopi teh jeung udud nih. Jadi sok asa semangat we ngobrol boh digawe ge. Meureun sakitu we info ti pusat mah guys. Wilujeng wayah gini we hatur nuhun. Assalamualaikum.